Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Nubanta kanjing Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumilu. Saijana pang dipake karempan anu ku kaula dipake karempan terhadapku umat kaula ieu pagawean kaum kanjing Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati kanjing Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin kanjing Nabi berarti batin kanjing Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos kanjing Nabi Lut kos umat kanjing Nabi Lut masyaallah. Numantaqala Muhammad bin Sirin laisa syai'un minad dawabi amalu amala qaumil Lut ilal khinzira wal himar. Ente perhatikeun coba ge di berbagai negara teu aya hewan-hewan anu mamana ge anu boga kalakuan okos kaum kanjing Nabi Lut kecuali dua hiji babi nomor kadua himar. Urang lamun leuleuh kuda jalangan tetep bae lain kana duburna tetep kana parantina. Lamun nyele kebo jalangan tetep bae lain kana boolna tetep bae kana parantina. Urang leuleuh embe ge kajentingnya na jalan tukang tetep kana parantina. Kotok ge kotok sarua bae kotok emang aya naonan kotok mah dua tah hiji liang nanya. Setelah diteliti jangan mah hiji liangna eta keneh ngan kakawasaan Allah meureun paranti endog mah paranti endog paranti tai mah paranti tai urang teu nyaho tamu urusanana sebab naon nyahona kieu lamun aya kotok kok tewak cek ibu urang bae tewak aja bae colok coba geus aya endogan teu colok urang aya berarti tarendogan budak bari mah nyawon kos kitu mah colok kurang panas eta curug kurang panas badan kotok ge kaget nu biasa nama jalain sagede kieu koy mah gede amat bejaan ka kotok ieu mah lain bangsa sia curug ieu mah wasup sadok asup ya eta kod baheula mah kos kita sada kotok kokokan bae eta coba tewak colok aya kurungan geus dipetakeun ku urang sayangna kurungan engke geus kebal bae buka kakaratrak deuleu aya endogan ye baheula mah kos kitu kuari mah teu nyarahoeun cara-cara kos kitu budak kuari mah nyahona maling endog bae pokona ya Allah ya Rabbi loba urang pangalaman zaman baheula mah kos kitu asal kakalatrak bae geus lamun aya denu kakalatrak kotok rintik tewak colok eueuh hanja eueuh pencit kakalatrak bae ndogan teu naon teu pencit mendak urang keur leutik mah ngadoa sing kakalatrak sia mana teu pencit pasti aju zaman hese pan baheula mah bepencit teh terus bae diolahkeun terus digoreng dipasi-pasi pan ku kolot teh hebat eta kolot baheula mah terus eueuh anu wani teh geus digoreng ge ke waya dahar bae urang karumpul tah jang sia jangjang tah jang sia ceker tah jang sia itu bajang emak jeung abah amo ulah bu pohara teu adil bapak dua dagingan tah dagingna mah ku tempe bae jadi dagingna mah tetep tempe keneh dibere ceker dikejotan bae kunyana kolot uyuhan deui nya nya mentok aya anak ceker eta dibagi baheula mah naon eta lain masalah nanaona ieu anak nurut jasa ka kolot sehingga teu wani diturub saji aya hidangan lamun encan dibagi ku kolot teu wani berarti kan hebat jasa teh akhlak kamari ieu masyaallah hebat jasa urang dahar ka dinya bebeja heula mah itu aya daging kotok heuh teh jangan basia haji kula keke mangga bagi dibagi kumaha nurut jasa zaman kamari ieu ya Allah kuari buka turun saji
Nggak, sehat, beres. Bapak rajeng mana? Iya salam besar, hehe. Sianya, padi dibiarkan kabel. Ira aduh, imah tuh. Geus teu bisa mangko kumaha. Tungtuna kompetisi kolot jeung anak. Asal geus saya turun saji, bapakna ti heula beak. Anakna ti heula beak. Anak jeung bapak kompetisi. Iya bakal cerita zaman kamari ieu mah zaman sieun ka kolot, zaman nurut ka kolot, boro-boro nanaon boga daging ge boga tempe tetep dibagi ku kolot. Urangna nemah deui masyaallah. Haju hebat jasa kapan baheula mah aya papadangan sagala rupa. Hingga tetangga teh mah mandek papadangan ka mana tuh ka mah tetangga ya ieu papadangan mah ditambahan deui nya. Matah tuh yang papadangan bareng ka ditu itu boga dicokot ieu boga ka ditukeun eta papadangan ku akur eta baheula. Masyaallah karim rapih jasa zaman kamari. Ku hari geus papadangan. Oh, didelekeun mesia daharnya. Lindit baga ditu cokot dahar ku sorangan. Kotek. Tenen deui kadinya. Ieu samu aing ka mana? Lah. Kotok geureunan. Sia meureun kotokna ulah bomong gitu. Nah. Ieu Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh. Ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah. Kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji. Agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu. 2 akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling. Innakum latatuna rijal syahwatan. Kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal ku ari kana haram. Di opat kota nu tadi diceritakan gegedena mati Sodom eta teh terus baik kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul. Ieu teh urang deuk ngarobah tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh ku ari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masya Allah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae ku ari korupsi menjadi-jadi urang tengah nahan-nahan ketika dinahan-nahannya ada seserian korupsi itu kan maling tapi kan geus kabehan maraling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake kasieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake kasieun polisi mun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh takut polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus baik urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi taruha lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pamarentah ge geus jararina
lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar persinahan anu loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah persinahan di urang lain lalagaan ku ari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita iyalah nu dipake karempanku Kanjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu puali kukula dipake karempan pagawean kaum Kanjeng Nabi Lut teliti coba ge hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun teh babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus turun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan dengan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus setan wala sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapangi jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideuleu sudah salah orang sia setan heueuh cakeun kok tenang amat sih setan di dieu lah cakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teu digoda geus ya cakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan ya nya tuh pamarentah teu kudu digoda ku kulit cenah ge geus dari setan kabeh cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula ya mereka lantak ke satu ayeuna teu kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana barang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun mah jaheueuh berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringin nya sebab sejen geus dara di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen kadina assalamualaikum waalaikum teu daek ngajawab jadi tukang waalaikum barang di dulu pengen teu ngajawab setan sia orang sia kenaon di dieu istirahat cek teh setan sih istirahat aya setan istirahat wali banyak nyahoeun ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun nya nama ka setan teh ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan ditojok ku Imam Syafi'i buta sia sembarangan sia kai ceurik setan ngahinging tadi teu mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedak-sedak cek cenah ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda
kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya. Seseleh jasa. Waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula. Digoda ku kredit teu daek, digoda ku televisi teu daek, digoda ku HP teu daek, digoda ku bunga bank teu daek, digoda ku macem-macem teu daek. Poh tak mah kiai pohara jasa. Kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin. Ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu. Kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa. Bingung kula cek. Coba-coba minta solusi, tolong. Solusi segala naon. Ai kitu mah nu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji. Aju setan datang, adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah. Sekupi bisa. Ku mio bisa, ku umroh bisa. Ha, leutik we kiai kos kieu bacakan. Teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cek. Pedagang mah komo geus duit ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus duit ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijeng setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas. Lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula. Tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang paseh sia mah. Ku setan dipagahan. Jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan. Tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu mah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'ul basir. Aing bisa. Mun teu urang ulah sapencet-pencet tah izinkan dikitukeun ku setan. Ganti urang membacaan Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'an surat bil jibal wa qurtiya bil ardh kullu ma bil maut bal. Nah, sia. Aduh. Walau anna Qur'an bil jibal wa pencet. Teu karasa. Sial da setan. Tiga rasa lu suka pencet-pencet tak si adek setan lebih hebat mentaknya setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ta eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua Kopila teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang numantah timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa maka jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Taya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kagunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlagas suci bohong nyana teresep kalalaki resep kajen kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus kaku-kaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang
ya Allah ya Rabbi eta Rasul dek diusir Rasul eta dek diusir Masya Allah karib mulai kuari dek ngondisi-ngondisikan tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade Isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh di Sodom nah di Sodom iyalah mulai dikondisikeun pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwahna ka nabi-nabina Masya Allah nu bara heula teh kos kitu kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab riwayatkeun opana sayyidatah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Waqtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metu akan rasaha ing Sayyidah Sakinah minal khabais saking khemah okol jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe singiran Sayyidah Sakinah tegul haleng ucap ya Sayyidah Sakinah Madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami Madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh Madza fa'altum mingapa suji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut Tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ayat not nasaru temendang sambarang lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut bargong sreng cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit Fa'ulun muzahilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun Madza taquluna in qala an-nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami bi'itrati wa bi'ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai in satul lakum tuglipuni bisuin bizawi rahimi aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah paranti ngayun-ngayun salakin aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan insun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun min
musara iku tetep setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati bidamin kalawan getih makana zawarana apa iki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipengi saking entang genteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kangan duane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala. Gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah. Careurik kabeh. Sebab sirahna teh dipakai main bola. Di alung-alung nu manta kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain. Terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola ti dinya nu manta kuari nyeri rarasaan lamun urang neuleun nu main bola. Kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge peuting teh nongton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nongton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manyana mah duitan teh naon gara-garana? Naon? Tuh. Allah lagu nyaraho biasa. Masya Allah. Ini kumaha lalakona coba yuk. Urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam Syekh Athaillah. Syekh Athaillah teh guruna saha Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asyadzili malahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru kita kanu nurut. Geus teh loba tuwar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat, geus ti Mesir Yordan berangkat, Yordan terus Maroko berangkat, balik deui kuari ka Palestina, balik deui ke Yordan, Mesir, terus baik dalam rangka wusul ilallah, nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat, guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Sadili, Sadil teh kampung Sadil, nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asyadzili kampung tamat cicing di dinya. Nu mantak cicing di dinya kunaon? Urang dinya teu nyahoeun ka pangeran, teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus, teu nyahoeun katentreman jiwa, cicing di dinya didik mangga. Barang datang ke kampung Sadil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai ku nyana. Barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas, kiai ibadah can ikhlas, kiai ibadah can pati ikhlas. Neangan nyana pibaturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapeun gunung sorangan bae. Oh iya. Iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah, doa. Sanggeusna doa sesuai jeung perintah guru
kita ngembangkeun agama di kampung Sadil dakwah amanatna ti guruna sia opat jeung opat nu opat hiji cinta hiji bae Allah ulah aya cinta salian Allah dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah ulah neangan ridho makhluk manusia ulah tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia opat tawakal tu Allah tawakal ka Gusti Allah cekal eta cicing di mana bae nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae jauhan larangan Allah paharaman Allah nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep eta bae cicing di mana bae sakitu sakitu imam bahasan cinta ulah aya dua hiji Allah ulah cinta ka cing acan ieu mah penting geus kieu sorot seri sorangan nang kenclong Kiai Blon ya Allah ya Rabbi aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan hiji bae cinta Allah nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah titik urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun hiji bae ridho keputusan Allah tilu anti dunia sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia pohara Masya Allah kan urang mau ojol daek dakwah asal daek gebulidan asal daek mamaca asal kurang eta bae eta nu dideleuna teh eta bae asal ngariungkan nu sugih giat mun ngariungkan nu susah mah geus melihat hulu lah sales malah aduh Masya Allah kari itu nomor keopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah ya kayak opat deui laksanakeun seluruh kewajiban Allah andai kata kudu nyawa tarohana tarohit dua jauhan larangan Allah paharaman Allah singkirkeun opat tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep naon nu dipake karesep sabaran urang embung sabar nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit embung eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalingsakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae jelema pohara lantaran naon teu hayang dunia ieu urang nu mantak haju ku ari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana maca khutbah Jumat bae kudu dibayar buego teu kira ikhlas eta si kiai Jumat bae jang kepentingannya na kudu dibayar ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar di Mekah ge ulah loba omong kosnyana nyao bae ka di Mekah urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana ku ari khutbah kudu dibayar aya aturan ku DKM teh dibayar nyana haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta Ih, berarti ayah yang meren ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunan ayah ye.
ya Allah ya karim endek kumaha ditaluturkeun ana ilmu aya di nyana tapi mak aya di nyana je eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-mana tulisanana eueuh duitna eueuh atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad leuwih jahat malah mah itu onom di ditu ieu kan mas di tempat suci Masya Allah karim nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wai ngaji jararauh amat atuh teu kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasain ku masyarakat ge nyaho sia teh pinter aing ge nyaho tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sababna aing mah ore koros anakna sia mah indungna embung aing duguna mah uji ore koros bae ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang kabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga ngabagikeun ka urang hasil di pendopona sakiana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup jak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ka seseorang kasih eta boleh salah nyana geus ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia deh cek nyana teh aya teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahana bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on ta masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeun anak sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sayyidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun eta notna Madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli
Kuturunan kaula jeung ali kaula bada muftaqidin sabada teu aya kaula horenganan ceuk Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minum musaro aya nu ditawan wa minum duriju bidamin aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamongkotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamongotan kaula maka ada jazai lain koski atuh babalas kaula mah heuy waktuna kaula mere nasehat ka aranjeun kabeh anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babales maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabean ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah mitrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi wallahu a'lam bishawab. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Allahu alam bimuradi wa dzkur lana ing sira Muhammad iz qala waktu ngucap ayaqulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadue Kangjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat taubiqan liqaumi kana arang memeleh kadue kaum Isa ngucap-ngucap ing labadia Isa Isa putra lanang Siti Maryam anda kultana tahu tahu sirai ku ngucap sira linasi kadua manusia ing lepat itakhiduni anda dakan sira kabani isun wa umiyalan ing mbok isun ilahin ing pangeran noro min dunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa Kangjeng Nabi Isa wa qad awadahu lan teman-teman wil wa qad aradahu lan teman-teman wis ngegeter ya Isa ing lepat subhanak Maha suci Tuhan tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa ghairih tanzihan linga berisikan laka kadua Tuhan saking barang kang orana layak yang maka lawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syarik maya kunu ada seyogya yang bagi tegasa seyogya li ikut tetap kadua ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysat li bihaqqa
ing barang kang orangna yang mali kada ingsun iku tetep kalawan hak khabaru laisa iku dadi khabar laisa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkeun kadue tabin ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhizuni faqad alimtah bakat teman-teman iku maka teman-teman uningatuan hu ing kaul ta'lamu ma fi nafsi uningale uningatuan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala a'lamu ma fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan ematu fihi tegese barang kang nyamarkeun Tuhan ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawaruh innaka ing satuhuna Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha وربكم وكنت عليهم شهيدا Allah alam bimuradi makultu orang ucap ingsun lahum kadua nas ilama amartani anjing barang kang marantah Tuhan ingsun bihi kalawan mawawalan utawi ama amartani ku ani buduni satune kelakuan iku ubudu padanya rembah sira kabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran ingsun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh wa kuntu alaihim lan ana ingsun alaihim ing atase nas iku syahidan kang nyakseni raqiban tur kang ente itu bizauge nu bacawa kunta alaihim lan anna tuan alaihim ingatasena syahid alaihim ingatasena syahidan iku kang nyasena roki bantur kang nginte amnauhum mimma yakuluna bacaan Utsman mau kuntu amnauhum gadina tegese atawa kang bakal nyegah ingsun humingna saking barang kang ngucap yan nas kabeh madamat fihim ing dalam salagine langgeng fihim ing dalam salagine langgeng fihim dalam salagine langgeng ya syahada fihim dalam nas falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid wallahu a'lamu bimuradi maka zaman-zaman saat tawafaitani ngawafatkan Tuhan ingsun kobatani tegese ngagenggam Tuhan ingsun birapi kalawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anta tegetes Tuhan niku ar-raqib bakang nginte kang ningali alaihim ing atase nasal hafiz tegese kang ngaraksa li amalihim kade pirang-pirang pagawean nas wa anta ala kulli syai'in utawi Tuhan la utawi Tuhan ing atas saban-saban suwiji-wiji min qauli lahum saking ucapan isun lahum kode nas wa qaulihim lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat insun wa gairi dzalika lan liyane mangkono qauli wa qauli syahidun iku kang nyaksene mopali untur kang adong kalim untur kang maha uninga bihi kalawan qauli tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim
Wallahu a'lam bimuradihi tu'adzibuhum lamun nyiksa Tuhan uming nasaiman aku ma'alal kufri tegasai ngongkang netepi amaning kata kufur minum saking nas innahum makasatuhun nasi ku ibadu ka pirang-pirang hamba Tuhan wa anta ala utawi Tuhan iku malikum kang ngarajaan ing nas atawa ibad tatasarrafu bihim kang malakan Tuhan bihim ing dalaman kabay-kay fasyida alaibo kaya pakar sa Tuhan lautarallahu alaika warak kang malawani kumujo bing atas sa Tuhan wa intagfilan lamun nga ampura Tuhan lahum kaduan nas ay liman amana tegar sa kaduang kang iman kanyaman minum saking nas wa innaka antal azizu maka sa tunay Tuhan anta Tuhan iku kang mahagagah Al-Ghalibu ala amrihi kang ngalindi ingatase perkarane kang alaki mutur kang bijaksana isonihi ing dalam dadamlan al-hakim. Masih keneh nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Isa alaihis yakni Kangjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA ngan lain mahfud geus eueuh di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai dengan aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap Mahfud MD. Sawan jujur ku ali. Hiji-hiji tumpuan ternyata seperti eta. MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah idongengkeun Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula istimewa jasa urang mah diayakeun panderi tapi bisa nyaksian nu ti heula kok bisa kitu lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke urang bakal nyaksian kana kejadian ieu. Bakal nyaksian urang kana kejadian kiwari. Urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah. Teh kudu Kangjeng Nabi na urang ge bisa nyaksian. Ieulah keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon taubihun liqaumihi ngajejeleh ngahina-hina ka kaumna anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat padahal mah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih dianggap pangeran deui. Ieu anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Rabbul Jalil. Sambarangan cek Gusti Allah sia Isa Maryam sia dibere keistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas. Hujan asa ditunjuk bae turun siana bisa hiber kamana bae ngalayang
kemudian penyakit-penyakit buta kusia diusap doang cager, jelema anu lumpuh mangan ditoel doang kusia cager, jelema anu geus ribuan tahun di jero kuburan hudangkeun kusia cager hudang meureun, udang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti cek Kangjeng Nabi Isa. Tapi pada tuh sia make nu tanita ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Nah, awas ya Isa. Geter-geter Kangjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kangjeng Nabi Isa ge geter-geter. Eta gageterna Kangjeng Nabi Isa, gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah, ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkeun kuari dihudangkeun ka dunya, ieu dunya oyag-oyagan. Lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunya, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageterna Kangjeng Nabi Isa, wa qad arada ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikin ke dunia ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa ku urang etalah ku hebat-hebatna geteran Kangjeng Nabi Isa. Naon sababna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Aqsa, hayang aya makanan turun pan makanan ti sorga. Kaistimewaan sia teh pan kabeja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran. Tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae. Cek Kangjeng Nabi Isa. Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi. Eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sok bude naon teteh salib nage pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh di dinya teh kuari pan jadi gereja kodim dijual kodim pan eta jadi gereja kasaksian pan eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra, bude, pan gambar sia teh, teu make calana sia teh. Pangeran teu make calana. Ayo, siapa neta? Lamun lain ku sia mah dititahna. Sia kan? Encan nu bakal deui ka dieu. Nu kamari pasir gadung hatena bae golok dasareukeut keneh. Tah, engke bakal ka dieu geura siapkeun. Urang terep, urang waru, urang Cilongok mah geus teu kudu geus tarima bersih bae geus. Engke paeh kuari paeh. Sing hade lurah-lurahna. Urang geus ngomong di heula bae ti kuari ye sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan. Sing hade beusi hayang mobil ka Cilongok bae. Teu kudu ti ditu teu kudu beneran, beusi camat hayang mobil datang ka imah aing. Geus disiapkeun ku aing mau mobilan. Aduh. Masyaallah. Isa. Kok sia boga kaistimewaan mukjizat ti aing haju sia ngaku pangeran. Maryam. Sia dibere mukjizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran. Kumaha ieu teh? Numantat cik Gusti Allah qala Allah ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Apakah nyerembahna Katolik, Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah antakulta apakah anjeun ngomong lindasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka urang-urang Swiss ka urang Inggris dan lain sebagainya
apa maneh teh ngomong takul tak apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummiya ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah itu bisa nyebut Allah nama Allah. Kedua adalah Maryam, Bunda Maria. Yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus, Tritunggal. 3 tapi 1. Antakul tak? Apakah mana ngomong gitu baheula? Sehingga jelema teh jarembah ka sia. Awas ya Isa. Kanjeng Nabi Isa ngageter-geter wa qad arada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun ujianna ngageterna goyang kunaon sieun Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat begitu disentak ku malaikat jabannya ge camat ka mana sorana eta camat cak masyarakat camat urang soraan budak coba wow geus we mah rantai mat ya ini rantai buatmu ya camat di rantai camat aduh cak camat teh ulah waga di rantai atuh kula naon salahna siang ngibarkeun Golkar kan dititakeun kula dititakeun si Alenek berjuang lu lumayanan ya sahuap 2 huap iya dikira berjuang na siapa atuh atasan kula panggil ulah kula bae ulah ngomong sia heula lu camat aing di dunia mah teh dipuja-puja dihormat-hormat bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing cak camat jeung bupati aing ku ari mah diliak-liak cak camat cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda tatalepa bae terus salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang geter-geter anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah wahai Isa putra Maryam apakah engkau telah mengucap telah berkata menyeru kepada seluruh manusia kepada segenap manusia yang ada di dunia agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku apakah engkau pernah berkata seperti itu Qala subhanak cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti maha suci maha bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq telayak tepan tes ka abdi kudu nyarita karena caritaan anu lain hak caritaan anu bener lantaran abdi pandi barang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti eta ma in kuntu qultuhu faqad alimtah andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi da Gusti mah maha uninga
andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita itakhizuni wa ummi an la ilaha ini min dunillah besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran dititah jadi pangeran andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan pakodalim ta Gusti mah pangeran maha uninga ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi wala a'lamu pani fi nafsik abdi mah terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi instruksi-instruksi Gusti parantos kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang pan anu maha uninga Gusti anu terang kana sagala nu gaib innaka anta alamul guyub Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib maha terang maha uninga abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia padahal mah asana sangat dijaga abdi mah mayakunu li anakula ma laisa li bihaq asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing tah kadenge ku umat Kristen ke kadenge ku umat Katolik ke kadenge ku umat Protestan ke ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh ja utusan Gusti Allah seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paulus supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara kadenge ku sia wahai kardinal kadenge ku sia wahai Paulus kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta kadenge ku sia wahai para itu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jaki itu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran. Kok sia nyanyahoanan. Hayo. Geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru. Engke mah nyana teh neuleuh neraka. Tinggal urang meh hakan ku sia. Hakan ku sia. Leg-leg tah ku sia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surak cek babatur ulah ka surak sih can apa ya tuh aing mah henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu heueuh nya atuh satu bener gitu mah geus jelas ka neraka atuh ulah ka som yang serikeun sia nyaon teh tihang masjid di lembur sia sabaraha samak na geus diganti nyaho bara ngomong sia bisi kadengen ku malaikat ye sakaing ge ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit saeutik hampura tah mah yang beli rokok doang sia sarua cek kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pasini wae jelema wah kur di sidang gitu teh pasini jelema wah mantak kebel ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel sedengkeun sungut pan ieu teh engke bakalna dikunci teh lah Kangjeng Nabi Isa
ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali carita anu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur. Kade ieu teh lain kaula, ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun. Eta mah nguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti. Anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti. Tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi. Yana titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh. Pan wa kunta alaihim syahida. Atuh Gusti ge jan ningali ieu, jeung Gusti ge neuleukeun ieu, Gusti ge panyaksian ieu. Amna mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi. Madum tapihim selama Gusti iya madum tupihim selagi abdi langgang di araranjeunna. Madum tupihim selagi abdi langgang di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi. Ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Madum tupihim. Atuh guniaeun Gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentak loba jasa. Ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan, ratusan, bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang. Aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim. Setelah dibaca pas caritaan-caritaan nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna. Ternyata bener loba nu asup Islam. Nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen. Teu meunang kecuali orang-orang tertentu, kelas mahasiswa, dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Injil geus dijelaskeun ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad. Kula geus teu aya iman anjeun ka dinya. Geus dijelaskeun. Mentok loba jasa anu arasuk Islam. Ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun. Kumaha tuh selanjutna? Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Gusti pan maha ningali, Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana. Sabada abdi diangkat cek urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi. Akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib.
Abdi mapan atas teu aya urusan jeung manusia. Setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya, abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti, percaya ka Gusti, nyembah ka Gusti. Kemudian abdi dikejar-kejar, abdi disalametkeun ku Gusti, diangkat ka langit ka opat. Tah ti dinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia, nyangakeun sadaya-daya. Ucapan manusia, pagawean manusia, pan Gusti tamanu nyaksian, Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa. Atuh mangga kumaha Gusti? Pan sia jumalikeun ka aing ceuk pangeran. Itu Gusti, ya ku Gusti sadaya-daya. Pan Gusti mah kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Atuh mangga nyangak ja abdi mah tos teu berurusan. Eta mah jelema aju mangeranan ka abdi, mangeranan ka emak abdi. Atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali. Atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul. Gusti teh pangeran, atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah. Ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah. Tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti. Abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti. Turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi, diangkat jadi rasul, abdi terus bae dakwah. Nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran. Abdi diangkat geus teu berurusan deui, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia. Ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu Maha Syahid, Gusti anu Maha nyaksian, Maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen. Tanya bae tuh umat Katolik. Tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa. Nu ngimankeun, anu percaya mangerankeun kabeh. Tanya. Wah, geus kelabakan. Cek umat Kristen awas sia bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh sia. Aing mana kelompat ka ditu ngajawab, seuneu di ditu. Ka belah ditu seuneu keneh. Belah ditu. Di ditu deui seuneu aing geus ka ditu. Seuneu kabeh, ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge. Aduh, ceknya dadu urang kunaon baheulanya, kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari teh. Deres di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka atut doang. Ayo sia tah, gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah, pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor orang pecit. Pecit. Wah, pastor di teangan. Wah. Cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil. Panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan, bahkan kunyana di cana anu pasti bahasa aja cetrek main nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna supaya cetrek atuh. Tuh kunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeukeutan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh anak nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener. Kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran. Ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu ku ari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi, bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu. Tapi padahal seri hitutan sia ku aing. Keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia teh ngajagaan sia napan. Wah pas sini rame luar biasa. Aya nu dihandapeun listrik, aya nu dihandapeun gardu, aya nu dihandapeun tangkal caringin. Dinya. Tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengan sadepa.
sakit padon kuet Masya Allah Gesawaharpan Kristen majeng Katolik Protestan teduh Nabi urang sugan teh mah bakal Pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditunya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya na zina ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasut Kristen tangkorak Susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ieu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung Nabi urang tolol teu budak nah eta terketahui urang kabehan kabeh dunia nyaho dakwah Kristen teh seperti eta tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emang nyana eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulud dakwah unggal rajab sehingga disingada deres budak letik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu atuh nu sugih memberi moal anu ka nerakanya emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak letik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin Masya Allah, ay budak letikna caang hatena, ay kolot, teu salat. Dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran. Teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ia adalah pangeran kan teu aya sia iraha mimitina kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran saha tanu nganobatkeun pangeran sabodo sia nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wallahu a'lamu bimaradi cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalaluper ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti israkeun ka Gusti pan wa anta malikuhum
Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti la tiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan latih robo hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu dengan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge. Andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti ma anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamat Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokonna mah tuh paling cek Gusti teh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyul. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti. Gitu keneh ke gubernur, gitu keneh ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae. Ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi. Andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata nu Gusti ieu beuleumeun Gusti meureun tah mah. Besiku Gusti dek dihampura ya aya Gustian dirinya ngan musyrik doang atau emang painaka antal azizul hakim Gusti mah maha gagah maha bijaksana nyanggakeun kumaha Gusti bae kumaha ta Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum cek Gusti Allah wallahu a'lam